nyawa gening loba ci susuna me teh nuhun mah bawang beureum sa upami teh kitu mah panginten bawang beureum teh bakal kalap. Duh, di mana yeuh walungan anu bersih rek nyeuseut. Itu si bawang beureum keur naon deket me? Disampeurkeun sia keur naon teh penasaran. Bang Beureum. Mak, kerana teh? Aduh, halusnya teh. Kakara dititah sapoe geus kumaha wani kitu? Lain di ditangangon maneh teh Bang Beureum. Kami ge nu bogana teh wani kitu. Halusnya. Dah. Lapar, Mak. Apaan cik kami ge ditangangon geus ngangon balik dahar. Naon esena? Wawanianan ngaruksak kame batur. Komo lamun anu sorangan. Cacakan anu kami geus wani kitu. Halusnya. Bongan maneh. Geus kumaha wani kana me batur. Yeuh. Bang Beureum. Tadi nama kami teh rek nyeusehan. Ayeuna asa manggih jalan. Ieu seusehan bawa ka maneh. Seuseuh. Keun memang ku kami rek dibawa ka imah. Ke lamun geus nya. Bongan maneh teu beunang diurus pisan. Bikada dengan manehna buraung. Hayo me susuna dipersan kumaha lamun gering keur teh eueuh deui. Da lapar atuh nyai nama. Geus en mah. Gacang tah seusehan bawa tah. Tah seusehan. Bawa ka ditu ka walungan. Ke lamun geus beres nyeuseut kakara balik kakara dibere dahar. Hayo gacang ini. Ini mah. Nyai na lapar. Geus pokona mah init gancan. Tuh mah dieu mah anak-anakan teh. Hayo gacang ini tuh ka ditu tuh. Mangga mah. Tah. Keun sia sugan karasa geus kitu rek dibawa we ieu mah me nah. Me nu ai kembali si Bang Beureum si rek modal ge anak-anak batur ieu. Nah, sana teh. Yesulah. Sabarlah foto. Samping opa. Kameja. Nukma. Kabaya. Nya itu kabaya meureun lain kameja. Kabaya aya opatna. Musi bawang bodas. Ayu-ayu na eueuh. Kerbau. Dalam jeung ibu jeung bapak sorangan meureun moal kieu. Cai anu saking ngabudidakna gede. Sok sieun ka bawah palid. Kembali geus capek. Jeung beuteung geus muridit deui lapar. Geus geus beres. Rek balik we geus hayang dahar teu kuat. Balik geus beres.
tadi nama rek nyeusehan. Ai teh si bawang beureum manggih kasalahan. Sidik pansina digawe aing ngeunah cicing ya. Itu geus datang ya. Bang Beureum. Kah mah. Mana seuseun teh ada urang poe-poekeun. Ieu tah mah. Sok deh. Cik. Bisi eueuh kayak kumaneh dijual. Maka baju aralus kieu kaena. 1, 2, 3, 4. Bener samping nama 4. 1, 2, 3. Bang Beureum. Ka mana kabaya hiji deui? Ka mah da sakitu. Nu bener sia ngomong teh bisi dibabuk. Ieu teh ieu. Kabaya teh kabehna 4. Ieu aya 3. Di kamana deui jadi dijual? Henteu mah. Di kamana mah? Di kamanakeun sia? Eta teh mahal deuleu kaena. Moal menang ku pangaji 2-3 ribu. Da sakitu-kituna mah basa abdi nyeusehan mah. Apaan ieu? Nu nitahna teh saha? Kami nu nitah teh manya kami poho deui. Ieu Bang Beureum. Ka mah. Bongan maneh geus ngelengetkeun kabaya hiji. Teangan nepi ka panggih. Saat sana kapanggih teu meunang balik ngerti? Ma. Nyai geus lapar atuh mah. Mangsa bodoh dititah teu bale. Titah ku kumbah meupeuskeun gelas. Dititah ngangon, hayo mbena susuna diperes. Dititah nyeusehan leungit kabaya hiji. Nah ari maneh atuh ieu teu beunang diurus ieu. Nyai lapar. Mangsa bodoh rek lapar rek naon oge. Anak-anak batur. Jung rek bebeja ka saha? Ka indung bapa maneh nu geus modal. Jung bebeja ka kuburan. Gancang ini dia tehangan baju. Gancang bisi dibabuk. Pade, gancang ini pade, matang di tengah. Nyeri. Ini cak ini bade. Awas ya. Lamun can kapanggih teu meunang balik, ngerti? Maka mah. Pernios mah. Hajung gancang sia. Nah ieu mah. Keun da moal kapanggih siga nama baju teh kabawa palit beureun hiji. Ieu harta banda anu sakieu lobana. Milik aing ayeuna mah tulus bisa ngusir si bawang beureum teh. Bisa ngahna hening ieu mah. Ngeunah hirup teh ieu mah sigana. Milik ieu mah geus bisa hirup senang. Moal aya anu ngaganggu deui si bawang beureum moal balik deui. Jadi
Iya gitu walungan anu basa leungit teh di dieu nya ieu nya Bapak lah ieu mah itu aya manini keur nyeusehan harap ditanyakeun Mak aya naon nyai sugan mak menakan acuk anu palit mak baju nanahaon kabaya mak oh nya anu tadi isuk-isuk nyeuseuna rada pabeberang beureunya leres mak nah aya itu mah aya di imah hayu ayeuna mah cokot we di imah hayu jeung manini tuturkeun nya manini mah tebi manteu henteu yu ayeuna mah geus saurang hanya ti cai tu ka ditu katongoh rada saeutik hayu ayeuna mah terus palih mana ieu teh mah geuning tos ngalangkungan kebon kieu mah enggak terus ka belah ditu terus ka belah ditu mah geuningan itu aya lawang guha mah oh apaan di dinya imah manini mah geuning lawangna anu sakitu gedena mah nya hayu mah urang asup ka jero yu sok mak sieun abdi mama moal naon moal hayu tuturkeun terus mah mak ari manini ka mana mak kamana si manini gelis hidup moal bisa keluar deui ti ieu guha saha ye kami anu katlah manini tadi teh pangna kami mawa anjeun perlu oge dikanyahokeun ari sabab lamun jalma nu asup ka ieu guha moal bisa keluar deui tan wande baris di hakan mak ngunah daging jamla mah amis dihakan ampun abdi ampun hade moal dihakan tapi aya hiji syarat ari sabab kaolahan urang manusia mah sok ngarareuna ayeuna manehe budak awewe kudu daek pangmasakeun sanggup atawa henteu lamun sanggup pangmasakeun keur kami anjeun baris bebas sarta dibere hadiah. Raksaat Production. syukur
Anjeun bener-bener budak bage. Tuh gerak terus lempeng ke mengkol kakatuhu didinya aya dapurna geus kumplit jeung sagalana. Bral gerapang masakeun. Kudu lempeng kakatuhu ke mengkol. Tadi teh mengkol kakatuhu lempeng heula itu meureun jalanan. Kadieu kitu. Nya ini. Geuning. Yeuh. Siga karaton bangunan imahna oge. Alah. Mana ieu teh wadahna? Oh ieu. Keun bae ieu urang pamasakeun ieu. Keun bae gancangkeun masakeun. Aja geus sagala aya geuningan komplit. Eus bereskeun sakedeung oge moal lila da gede seuneungan geus nyampak sagala aya teh hese. Manini Aya naon? parantos ieu. Ye budak leutik tah hadiahna dihandapeun batu deket lawang guha pek ayeuna mah gerak kaluar. Bral bebas. Nuhun manini nuhun. Sieun lompat. Ieu tadi lawang guha teh mana? Oh ieu. Geuning gentong. Keun bae gentong oge rek dibawa we. Geus jauh. Capek. Rek dibuka naon ieu teh eusina. Geuning emas kinten jeung duit. Nuhun manini. Tapi ieu baju nu si emak aya deui. Nya aing moal balik. Mun balik batu bakal disiksa deui terus-terusan moal aya eueuhna. Ieu duit rek dipake meuli imah sakumpitna. Tentu aing jadi beunghar. Alah, nuhun manini. Nuhun abdi parantos ditulungan oge ka Gusti anu Maha Suci anu nang tayungan beurang jeung peuting anu ngatur hirup kumbuhna manusia. Nuhun abdi parantos dipaparingi ieu duit emas jeung inten moal dibikeun kana jadi indung tere. Ieu duit mah keur meuli imah rek meuli parabot jeung nu sejen-sejenna. Rek balik. Belah ditu jalan rek meuli imah di ditu sudah ada ngajual. Siap lamun
beja teh bener gitu majarkeun si bawang beureum beunghar ngadadak nanya gitu tapi hayang nyawa rek didatangan na menang lotre menang naon atawa tatanya gitu rek didatangan Bang Badas kulaan mak ayo ngilu jeung mak kamana mak urang ka ditu urang kasih bawang beureum cenah aya bejana beunghar ngadadak muli imah muli sawah munding naon teh mangga mak tapi ujang mah yang kana beca mak rewel ting si ditampiling geura ayo kencang indung keur pusing teh yuk punten saha aya tamu punten mangga mak bang beureum cager pangestu mak mangga cari kalabat mak alah ieu bang beureum yuh ieu imah anu sakieu adena kursi bang beureum ieu mah mama gancang we ieu mah tumanya ieu teh bang beureum bisa beunghar ngadadak ieu teh kunaon da bang beureum mamanya ka bang beureum teh mak kieu salaras nama pangna abdi ieu beunghar ngadadak teh nalika abdi dipiwarangku mah milarian acuk anu palid teh nya acuk teh kapenak mah aing ngabitana mah mapai-mapai walungan papenak sareng nini-nini nya teras dicanak ka guha aiteun teh si nini-nini teu aya sora we mah tanpa katingali wujudna nya dipiwarang masak abdi teh satusna dipiwarang masak teras dipasihan hadiah nya barang dibuka teh hadiahna mas inten sareng artos mah tah kitu di mana teh di walungan mana eta anu dilebak mah handapeun caringin teh tadi dinya papenakna teh nya atukeun bae geus sakitu da mamah hayang nyaho hungkul we syukur repek didoakeun ku masing beungarnya da mamah rek nungguan imah itu we macai heula tuh mah Raksa Art keun bae bang beureum Production. kumaha mamah nya rek ditinggalkeun ku mah mangga mah mangga nyawe bener caritaan si bawang beureum teh malidkeun baju papanghijeung nini-nini terus aing dibawa ka guha dititah masak teu pira dibobodo masakna mah asal we teu nyawa asin teuing teu nyawa amis teuing ieu dibere hadiah geuningan gentong sarua rek dibuka ieu mah hadiahna aduh ieu mah ni berat kieu deui naon ieu teh nya aduh takol si gentongna orai aduh mak kunaon nobo di dinya mak ya orai mak nasuung ngingan itu kamarana teu ditulahkan dengan pantun nama
sarare dihandap. Ma, Bang Bodas. Oh ya kabeh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geuning emak teh parantos ngantunkeun. Ieu tapak naon ulah. Mani geuneuh kieu siga dipacok ku oray. Mugi ka Gusti Anu Masuci. Ieu pun biang sareng bawang bodas sing ditampi iman Islamna. Geuningan kieu ari kalakuan anu salah mah. Sanajan emak ka abdi mikangewa kalayan nyiksa, tapi tetap abdinya kalayan dedeuh ka emak. Muga emak di alam baka sing ditampi iman Islamna. Oge mugi-mugi sagala rupi kalakuan emak ieu ulah katurutan ku incu jaga. Nuhun Gusti anu nyiptakeun ieu alam dunya katut saeusina. Abdi ngaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan parantos ditang tayungan beurang jeung peuting. Kalayan dipaparin rezeki anu satimpal sareng amal perbuatan abdi. Mugi-mugi abdi hirup kumbuh di ieu alam dunya sing langan. Dugikeun ka waktosna abdi dipundhut ku nu rahayu dipenta ku nu kawasa. Nuhun Gusti.